Ini tesalakina kasah dianteran ku pamajikan nya kasawah dahar berjamaah nagalengan kocok nage dina pancuran anu cor saina harerang di papaes malah mandar kemang warna-warni matak resep nu ningali matak betah nu nyicingan di payunan dina boboko nya coet dadakan sambalna tomat kemir menang ngalar di pipir make antanan geuningannya make suraung asa genah rumah tangga teh imah mewah mobil imah mewah dahar mewah tapi rumah tangga guludug unggal pangih dordar eta teh ngaranna teh rumah tangga guludug pamajikan sare lain disimutan kalaka dipariksaan HP da salaki euceuk gitu bodoh hapus pesan sebelum tidur aku banget gitu loh. Bapak dan Ibu mohon maaf tidak banyak pengantar atau mubtada sehubungan kondisi badan dan waktu yang sudah menunjukkan jam 10. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Hatur nuhun kasadayana para panitia penyelenggara PHBI yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk terselenggara acara ini. Semoga semua itu menjadi ladang amal kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, mewakafkan mushaf Al-Quran. Ibu, bapak, nalika kumelentang hirup di alam dunia pernah membeli Al-Quran, wakafnya lillah karena Allah. Ibu meninggal, bapak meninggal, selama Al-Quran tersebut dibaca, satu huruf 10 keberkahan bagi yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Cing atuh memeh maot teh nya sakali deui bade naukidan sebelum kita meninggal persiapkan amal. Jangan takut hidup kekurangan mal, tapi takutlah ketika mati tidak membawa amal. Itu saja. Orang lahir gobrak ke alam dunia, uktub wa amaluhu wa azaluhu wa rizkuhu. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Anu penting mas sempurnakeun we ikhtiar. Dalam rangka menyempurnakan ikhtiar, apabila bapak ibu ingin punya tabungan, ingin punya investasi yang paling berharga, bukan logam mulia, bukan tanah, bukan emas, tetapi amal soleh yang paling utama. Mahaji enjing katoko meser kitab, meser ikro, meser juz amma, beli Al-Quran, wakaf kepada siapa? Santri, masyarakat, pelajar, mahasiswa. Satungtung eta ikro diaos kumurang kalih di dunia, di taman pendidikan Al-Quran, di taman-taman tentang kajian, satu huruf 10 keberkahan. Tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama, karena harta akan ditanya dari mana kau dapatkan, ke mana kau belanjakan. Nasorupkeun harta teh di jalan anu dipikaridok ku Allah, bukan jalan yang dimurkai gitu. Orang bakal maut. Hari ini bapak dan ibu duduk di atas bumi, besok lusa kita ditelan oleh bumi. Yang namanya mati mah rahasia ilahi. Kadang orang yang sakit suami, yang meninggal istri. Ada yang istrinya sakit-sakitan, cuci darah, ya kan?
udah kemoterapi, yang meninggal rugi dong kalau punya mal tapi tidak punya amal. Pak Camat tina tunjangan jabatan, tina tukin, tina remon, tina lauk pauk, sisipkan untuk membeli Al-Quran, Iqra, Juz Amma, atau kitab Jurumiyah, Imriti, Kailani, Tizan, Yakulu, wakaf lillah karena Allah. Demi Allah mengalirlah pahalanya walaupun kita sudah begitu. Ibu sekarang punya emas, intan dan berlian, meninggal dipakai. Apabila ibu punya emas, apabila ibu punya anting, gengge, liontin, maut emas teh ku ahli waris. Siapakah ahli waris? Anak. Siapakah ahli waris? Suami. Eta emas teh ku salaki dipake kawin deui. Kawin teh jeung babaturanana anu di grup WA, ternyata pertemanan menyakitkan. Daripada dipake kawin deui ku salaki, mending keneh emas teh jual, beulikeun kana Al-Quran. Bade diical Allah. Bapak punya gaji, bapak punya harta, contoh sawah hektaran. Dasanajan sawah hektaran, kebona hektaran, pelebah maut mah kuburan 2 meter. Nggak ada orang kaya yang dikubur 2 hektar. Anger we 2 me. Sawah nu sakitu lega teh ku ahli waris, nyata ku anak, ku pamaji. Masa idah perempuan yang ditinggal suami meninggal 4 bulan 10 hari, beres teh masa idah, pamajikan teh kawin deui. Kawin teh jeung supirna, nyeri sia teh camat lamun teu boga amal. Pamajikanna dikawin ku supirna, mending keneh burukeun ayeuna nyieun amal. Jangan takut kehilangan mal. Yang kita takuti mati tidak membawa begitu. Sok beli Al-Quran. Pergi haji wajibnya 1 kali. Umroh sebaiknya jangan berkali-kali. Mending keneh bikin program beasiswa bagi santri yang berprestasi. Di dia tuh kiai ayah, ya sahan werek masantren di lemur ieu kukuring dibiayaan sabulan misalkan 300.000. Pergi haji mah wajibnya 1 kali. Umroh sebaiknya jangan berkali-kali. Mending keneh nyen program beasiswa bagi santri yang berprestasi. Dia mencari ilmu, biayanya dari ibu dari bapak, mohon maaf mengalir pahalanya kepada ibu dan kepada bapak. Kudu cerdas orang teh memilih amal teh. Ulah ieu mah boga duit teh beak dipake nguseup. Dipenta duit ku pamajikan teu boga. Arina kopeah 100.000 jang eupan. Ari eupan make inoy, make tongkol, make krohto, make esen, make keju. Ari pamajikan daang jeung kerupuk. Ya, arek kitu wae. Lain nek curum caram kana karasepan, sagala rupa ge aya aturan. Ulah bendu. Kalau ada kiai, ustad atau siapapun yang mengingatkan, terima kasih Pak Kiai telah mengingatkan. Selama ini betul saya lalai. Eta jalma anu sae mah. Leres teu? Ya, bikin program beasis bagi santri yang berprestasi. Pergi haji wajibnya 1, umroh sebaiknya tidak berkali. Lebih baik bikin program beasis.
sok sakola dibiaya anu ngabulan 500.000. 500.000 teh ageng sumuhun upaminya lira, tapi lamun 10 orang dibagi tah 500 teh ku 10 orang berarti 50.000. Kita mohon maaf berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Begitu. Manya teu mampu sabulan 50.000 nya. Leres tuh 50.000 teu mampu, ari sapoe ngarokok sabungkus. Sakali ngarokok 20.000. 20.000 kali sabulan 2 kali 3 600. 10 bulan geus 6 juta. 10 tahun 60 juta. Berapa orang yang bisa mesantren di kampung ini dengan rokok tersebut? Nya, ya mangan baik. Sok kesel sakapeung mada. Ari kitab teu kabeli, ari udud kabeli. Incuna ngaji ikrona galing. Hari ngarokok numpang mahalna. Kok gitu ya? Aya di dia. Tah eta teh salaki euceu. Beli Al-Qur'an. Pak Kiai mohon maaf, ketika kita pulang pergi haji, Bu Haji udah pergi haji kan? Yang sudah pergi haji, ketika kita pulang dari tanah suci kembali ke tanah air, apa yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi? Al-Qur'an. Ada hadiah. Hadiah lillah syukron afwan malu marah bisuaya. Ini hadiah. Saya baca dalam berbagai literatur dan hadis, ternyata mewakafkan Al-Quran sungguh luar biasa. 1 huruf 10 keberkahan. Tak eta urang teh bakal maut. Tetap harta hanya ada 3. 1 harta yang kita makan jadi kotoran. Yang kedua harta yang kita tinggalkan jadi warisan. Adapun yang ketiga mohon maaf, harta yang akan memberikan pertolongan, yaitu harta yang telah disedekahkan di jalan Allah. Bade enjing pageto meser Al-Qur'an. Insya awas lamun bohong. Sing atuh boga duit teh nya ihampura tata kelola harta teh kudu sesuai jeung syariat agama. Bener teu? Ieu mah boga milik, boga rezeki, lain meuli domba jang kurban, lain meuli eme jang akikah, meulian manuk. Ya, dengekeun sok meulian manuk saya ya. Manuk geus eta mah kana manuk. Ari manuk murei, anis, kenari, kacer, lakbet. Aduh. Pas ditanya tos kurban teu acan, ekah teu acan, anak yang belum akikah tergadaikan. Laki-laki 2, perempuan 1. 7 hari setelah kelahiran wa yusamma asmaul husna, beri nama anak yang baik. Begitu. Ulah aku nafsu ku ilmu. Ieu mah manuk isuk-isuk dipoe, dimandian, sebrot. Make apel, pamajikan daang jeung baslub, jeung cilok, solah manuk alus, sora pamajikan ngagerak deh. Aya da jelema teh keur nyarane. Bo, beli apa? 2 ajengan. Apabila kita meninggal semua putus amal, kecuali ada beberapa amalan yang tetap mengalir, di antaranya ngadamal sumur. Satungtung eta sumur dianggo wudu, satungtung eta sumur dipakai hajat hidup, kehidupan sehari-hari, baik itu mencuci nya, kukumah, ngisikan di lemur mah. Eta teh pahalana teh ngocor. Sanajan anu ngadamal sumur tos pupus. Selenting bawaning angin kolepat bawana kilat menang bejati nu bisa dipercaya. Paingan kolot baheula mah hareupeun imah teh sok aya empang, aya balong, aya kulah, ngisikan, kukumah, nyese, heg mangpaatkeun. Berkahnya luar biasa. Dia peduli. Kenapa? Berbagi tidak akan mengurangi.
tingali kolot baheula tani teu pati lega sawah sakotaknya dah hirupna heg tenang tentrem sakinah mawaddah warohmah. Bapak tukang tani budak masantren di Mandon Jaya, budak masantren di Al Huda, budak masantren di Samsul Ulum, budak masantren di Latansa, sanajan sawasa kotak budak apal Imriti apal Kailani, balik teh juara MTQ mengharumkan nama bangsa negara di mata internasional. Kenapa? Berkah. Kenapa berkah? Karena orang tua kita peduli, dia berbagi boga tanah saeutik nyeun sumur. Udah baheula mah aya sumur hareupeun imah teh. Tatangga teh nyungkeun cai kanggo ngaleueut mangga. Mahaji, Ibi, Uwa, abdi teh nyungkeun cai. Heg, nima we, nima. Pan baheula mah ditima, make emer, bari geus rada bocor. Tapi teh kaluhur tinggal saparapatna we. Make tamang urut ban, beh dieuna make dragon gitu-gitu. Ayeuna aya sanyo teh leres teu. Tingali kahirupanana. Berkah tenang teh. Salaki dagang kalemur baturnya pan baheula mah dagang teh kalemur batur anu dagang kerupuk ngeusian ka warung-warungnya eta beusi kaangkat cenah sakitu badag. Orang luar negeri mah bingung, Indonesia mah awak baregang tapi kaangkat beusi teu apaleun yen jerona kerupuk. Tapi tingali hasil tina dagang budakna jadi perwira, budak budak jadi perwira, budak jadi bintara, budak jadi tamtama. Alhamdulillah berkah. Kenapa? Karena dia berbagi, dia punya prinsip berbagi tidak akan mengurangi. Berbuat baik kepada orang lain pada dasarnya telah berbuat baik pada diri sendiri. Nyeun sumur tak ajengan pasantren tah aya di dieu santri na 30 juta sumur bor sumuhun ageng ajengan sumur upanya nyalira tapi lamun 60 orang 500.000 sewang. Akhirnya kita dipertemukan nanti di surganya Allah. Amin. Da teu cekap ku amin kedah amal. Amin amin di palbah di penta teu aya. Aing nguseup bisa. Teu gaduh ari udut 2 bungkus. Sok atuh sok berlomba-lomba dalam ajengan ku ilmuna nya jelema fakir jelema miskin ku doana nu beunghar atuh ku har begitu satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi bersatu maju ngahiji babari dengan gotong royong semuanya kita tertolong. Sok ngadamel sumur ieu mah sumur batur saat sumur manehna ngocor digembok koret sia mah dasar batur pentas saya teh teu aya kuncina teu aya leungit gembokna. Kok begitu? Bapak yang sudah pergi haji atau sudah umroh? Di Madinah ada sumur. Padahal yang bikin sumurnya Pak sudah pada meninggal itu. Tapi pahalanya mengalir. Di Mekah kan sumur ada di Maulid Nabi kan. Sumurnya Masya Allah sampai sekarang bisa dinikmati. Bukan oleh satu orang, jutaan orang. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh rata-rata membawa air jam-jam. Pahalanya mengalir sampai sekarang walaupun mereka telah meninggal. Urang teh kudu boga ceng-celengan sekolot baheula mah. Coba message pola pikirnya dirubah. Bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Sanajan hirup teu boga daang jeung peda, tapi ari salaki setia mah da bahagia tuh. Sanajan piung joya mu kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba sawah lega. Angger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa. Daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila. Cai aqua gelas pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Teu tegeunaheun teh. Mata kulang-hulang ngadengekeun ngajina teh. Hampuranya nu hulang-hulang. Ngadamel naon? Sumur. Ajengan urang mah ngajina nu kieu we anu nyata-nyata jadi hasil tina pangaosan teh
masyarakatnya terinspirasi untuk berbuat amal di besok pagi gitu. Aduh, ya nya lamun maot da bener kete ku salaki mas teh mending kene ayeuna menang petekel ngilu arisan susu sesa tina resiko dapur ku salaki na mas teh mending nyieun sumur maot ge moal panasaran. Bener teu? Sok bikin sumur. Masjid di sebelah mana sekarang masjid di sini? Di sini ada sumurnya ya, tapi kan banyak yang lain membutuhkan, pesantren yang lain juga banyak yang membutuhkan air bersih, layak diminum, layak dipakai untuk mandi dan mencuci. Coba atuh ieu teh. Jadi saya teh menyangka dengan menumpuk-numpuk harta teh akan bahagia, belum tentu. Korun ditumpuk hartanya menderita, Fir'aun menumpuk hartanya coba kieu we ayeuna mah. Kalau bapak minum perlu kencing dong. Kalau minum terus nggak kencing sehat nggak? Nggak. Kalau kita makan tidak BAB sehat nggak? Isuk dahar, berang dahar, peting dahar, teu modal dah kabebeng. Sok dengekeun ja gaji daang tah. Hei, hayo gaji dahar. Tukin dahar, remon dahar, lauk pauk dahar, SPPD dahar. Teu dibagi kabebeng sia ngadengekeun tah. Berbagi mata kena ge dahar kabeh. Kabebeng sia ngabejaan. Teresep ke pejabat Korea teh aing ada. Ya kan berbagi itu kan tidak mengurangi. Benar tuh. Ditumpuk. Boga mobil arus Pajero, Fortuner, Lexus, Camry. Maot mah KBG pasaran. San ngadenge jelema beunghar kana Pajero. KBG pasarannya. Pasaran di mana, di simana? Tah ibu teh bakal naik eta angke teh. Ibu rek kana Grab maot. Kabeh kana pasaran. Oh sen-senan demi Allah heueuh. Sugan ceuk mae teh eureun heula di rest area, teu bisa. Langsung OTW makam. Hok ayeuna mobil alus. Hah? Maot teu dipake. Beres we idah. Pamajikanna kawin. Kawinna teh jeung supirna. Mobil ditumpakan pamajikan dikawin, nyeri hate. Taklah ulah sok karoret, coba teresep kanu koret gitu teh da. Ngadamel naon? Sumur. Mewakafkan mushaf al. Mau lagi yang ketiga. Mohon maaf, membangun masjid. Satungtung eta masjid dianggo ruku, itikaf, sujud, sholat berjamaah, sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat wajib ba'da dan qobla. Ibu meninggal, saya meninggal, selama masjid imaroh idaroh riayahnya digunakan, demi Allah pahalanya mengalir tiada henti. Tingali kolot baheula mah cerdas, hasil dagang nyen masigit nya, hasil tani nyen pasantren, majelis taklim diniyah, mata hidupna teh bararokah teh, keluargana sakinah mawaddah warohmah, anak soleh jeung soleha bari sarareha teh, asa kayungyunnya. Batur imah make parabola, manehna paraseuneung. Batur imah minimalis, manehna bilikinis. Tapi kahirupanna teh romantis teh. Salaki init ka sawah nya, bari make kaos dengan pamere ti material. Ada hadiahan pan kungsi meuli cet, hadiahna teh kaos. Mawa teh kokoneng pananti nginum di sawah. Tekona teh pamasian pan tidulurna nu ka Mekah. Pan di urang mah lamun aya tatangganya ka Mekah walimatus safar marangihan ngareupeulan, balik di Mekah teh sumping deui aya nu nyanak bakakak sok dibere teko. Talamun mawa bakakak dibere teko, gedena jeung leutikna teko teh kumaha bakakak. Bakakak gede teko gede, bakakak leutik teko. Mun mawa nog sok dibere kopiah. Lamun teu mawa naon mah kacang 2 korma 4 kos. Ini teh salakina kasah dianteran ku pamajikan nya. Ka sawah dahar berjamaah nagalengan
kocok nage dina pancuran anu cor saina harerang dipapaes malah mandar kemang warna-warni matak resep nu ningali matak betah nu nyicingan di payunan dina boboko nya coet dadakan sambalna tomat kemir menang ngalat di pipir make antanan geuningannya make suraung asa genah rumah tangga teh ieu mah mewah mobil imah mewah dahar mewah tapi rumah tangga guludug unggal pangih dordar eta teh ngaranna teh rumah tangga guludug pamajikan sare lain disimutan kalaka dipariksaan HP da salaki euceuk gitu bodoh hapus pesan sebelum tidur aku banget gitu loh dengekeun sana sok hapusan pesan sanajan HP na make kata kunci sanajan HP na make pola demi Allah Maha tahu apa yang ada dalam HP-mu. Aya danu kitu aya teh. Da katingali atuh wajah-wajah micet ya mah. Micet. Dasar penggemar jabal online. Bu, ngadamel Mas. Bari ngobrol teh nagalengan. Bapak aya naon laki rabi larabagja pahit beuheur rumah tangga teh urang geus lila laladangan pare ayeuna mah moal di tuang naha da aya keneh nu kamari ge urang naon urang mangpaatkeun laladangan ayeuna mah rek dipake meuli kenteng jang masjid rek dipake meuli semen rek dipake meuli kusen pan meureun satungtungna eta ibadah dianggo salat berjamaah taraweh sunnah-sunnah yang lain ngocor beureun ka urang mangga ngiringan kumaha mama ih berkah hidupna teh berkah luar biasa ieu mah deposito di dieu tabungan di ditu rupa-rupa di ditu tapi anak kena narkoba anak jadi geng motor rudat pabelit yang urusan penyakit duit loba mobil mewah hese ditumpahkanana dan naik karena mobil oge sukuna kudu digusur cek Allah teta mobilna sukuna pengkor mita-mitanya kajian teu boga mobil kana galengan ngabret mahampuranya ngadamel Mas ajengan da cenah atuh masjid ayeuna matos aya atuh eusian-eusianana da masjid matos sae atuh memakmur-makmurkanana dia mah ngabangun henteu ka masjid nyata atuh Allahu akbar supaya majikan teh adan lain komat buru atuh bapak salat berjamaah awal waktu di masjid salat sendiri fi baitihi munfaridan hanya satu tapi kalau bapak salat berjamaah 27 derajat bapak berniaga yang tidak akan rugi hanya satu berniaga dengan Allah buru salat berjamaah salat mah tiangna agama salat mi'rajnya orang mukmin salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar salat itu waktunya ditentukan apabila bapak meninggal yang pertama dihisab adalah salat tapi ingat salat sesuai sunnah berjamaah cek salaki teh lain teu nyaho urang teh leuwih nyaho tapi pamajikan kudu ngarti ka salaki yen salaki teh asam urat jadi si eta mah asam urat teh unggal adan manya asam urat unggal adan aduh ari ka masjid asam urat ai disamper nguseup lumpat ayo sia dengekeun ada gitu wae ya teh ya kan badminton kuat 2 set ya kan jogging kuat 2 jam dengerin main slot dengerin sok masang slot ayo nu sok gaple kuat berjam-jam kenapa sholat subuh 2 rakaat tidak kuat pergi ke masjid what happened apa yang terjadi dengan tubuhmu betul tidak? Da ka masjid teh deukeut atuh. Ini loba alasan asam urat ya. Sia teh mah asam urat teh unggal adan. Mun asar vertigo asa nu halalieur. Mun aya vertigo unggal asar. Tolonglah salatnya
Barang siapa yang melaksanakan sholat isya tadi berjamaah, isyanya tadi seperti melaksanakan sholat malam 1/3. Tapi barang siapa yang tadi isyanya tidak berjamaah, termasuk kelompok orang munafik dengan kenutara ke masjid. Orang munafik, orang yang tidak suka begitu. Besok kita subuh berjamaah, isya tadi kita berjamaah, layaknya melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Tinggalkan jual beli karena belum pasti. Panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Yo mau ari HP, angkat. Piduitun. Hayo we kana akte sih mah. Salat ka masjid ngurus begitu ya dunia sih mah. Wah ya tungtung nangong adan ngaladangan sih mah. Mari kita lihat, orang-orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, betul? Hidupnya berkah. Bagi siapa yang tidak suka melaksanakan sholat berjamaah, yarfa'ullah barokatan min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan hartanya. Hati-hati, duit banyak tapi tidak berkah. Dalam harta Pak Kiai bukan jumlah tapi berkah. Paham nggak?